Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipika hormat sarang sadaya rerencangan anu kusim kuring dipika cinta langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nutus masihan kesempatan sareng kesehatan kanggo urang sadayana. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipika hormat, di dieu abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna cara hirup anu sehat kanggo urang sadayana. Ayeuna nyaeta zaman anu bisa disebut virus di mana-mana nyaeta virus corona. Janten urang sadaya kedah wajib ngajaga protokol kesehatan anu aya. Contohna urang teh kedah make masker lamun urang bade kaluar, jeung mawa hand sanitizer behelengan urang teh tetep kajaga bersih. Tuluy urang oge kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Contohna urang kedah ngabersihan awak urang keur pas hibah, ngabersihan kuku urang, ngabersihan waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh contoh cara hirup nu sehat. Contoh nu sanesna urang ge kedah miceun runtah ka tempatna jeung ulah miceun padu wae. Batuk atawa bersin oge urang teh kedah ditutupan ben teu bisa nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta diri urang sorangan, sangkan hate urang oge kudu suci sareng bersih. Lamun urang hayang janten jalma nu jagjag, urang teh kedah ngabersihan diri urang sorangan tina sagala kokotor nu aya. Bari eta kokotor jasmani atanapi kokotor rohani. Lamun ngabersihan kokotor jasmani urang teh kedah ngabersihan awak urang, ngabersihan lingkungan urang di sekitar, jeung ngabersihan kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit. Tuluy kumaha lamun bade ngabersihan kokotor rohani? Carana nyata urang teh kedah ningkatkeun iman urang sareng ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu diinget teh sehat lain saukur bersih wungkul. Tapi urang ge kedah ngagerakeun jasmani urang anu matak ngajagkeun diri urang teh nyata carana urang kudu rutin olahraga jeung moyan unggal isuk. Hadirin sadayana, mung sakitu pidato ti abdi. Hapunten bilih aya kasalahan, mugi dihapunten. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.